FYP itu dikejar, bukan dibayangin. Gimana sih? Baru dah. Udah FYP teh udah. Ulah kudu dibayangkeun. Ieu aya FYP aing konten erek kumaha FYP na atuh. Erek kumaha anu diposting na atuh. Tuh ieu teh sabari nge-branding diri kamari teh geus nge-branding buk jabrik. Ayeuna malah kudu dicukur ku tuntutan pagawean. Da sarua pada butuhnya, konten butuh, pagawean butuh, tapi dah kudu mengorbankan salah sahijinya. Mudah-mudahan we sanajan geus dicukur branding urang ka sorangnya acak kabaca ku algoritma. Suruh banget gerak kontena ulah hayang FYP ieu mah aing konten tara. Ayo semangat gaskeun isin kumaha daster tuh madastukeun kut dugikeun ka leledokan dugikeun ka hayang FYP teh. Piraku urang anu kakarek ngarintis pengorbanan. Semangat bersatkeun.